mang ceking ieu dek kumaha pina buat kios dek kapakawasan dek geuningan kunaon make moal kios ka pangaosan panginten diantosan ku para jamaah di ditu lain gantian teu bagi teh dek atuh damang naon dicabak sirah karasa panas dicabak salira karasa tebu kuy teh dek atos ngaleut landong teh acan Lepawi landong baparantos di leut mik sagrit atos ultra flu atos koniden atos kumaha karasana nyata dek terikeun cager dek terikeun cager nah kumaha tu alam hayang cager gampang dek gampang kumaha aa burukeun neng maneh geura dibedak nang karak ngadengkak aing hayang tumpak bae ka mana geus penting ieu penting mah disadak we nek dipoto heula lin harus atuh foto dulu Yuah urang buka jalanan waktos nyedek kawengi ikan sepat ikan gabus daun sereh daun gedang lebih cepat lebih bagus ame dereh kana daang ikan sepat ikan gabus daun sereh na memikat lebih cepat lebih bagus sampai balik manyut berkat Yuah urang buka ketika orang berbicara tentang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rupina dugikeun ka iraha-iraha ge moal ganti lalakon moal barobah kisah margi tos ka maklum kali kauninga di para guru-guru urang sadayana anu parantos nepikeun harewos patotos beja nu nyata tina agama yen kelahiran baginda Rasul teh pin 12 Rabiul Awal kinten satu acan dongkap waktu subuh dina wengi Senin Kanjeng Rasulullah dilahirkeun teras punten-punten pupusna baginda Rasulullah dina pin 12 Rabiul Awal dina dintenan Senin dina tahun anu berbeda nak kunaon atuh ku urang ayeuna sok diperingati dina mangsa muludan urang sok muludan dina mangsa rajab urang sok rojaban teu aya sanes ge teh bentuk kebanggaan urang sebagai umat Kanjeng Rasul kagungan nabi nu hebat sapertos Kanjeng Rasul bahkan punten di antawisna lamun urang hirup hayang sukses dunia rau akhirat yuk urang niru kana sakumaha akhlak kahadean Kanjeng Rasul di antawisna punten lamun dagang hayang sukses tirulah dagangna baginda Rasulullah lamun rumah tangga hayang sukses tirulah rumah tangga na baginda Rasulullah lamun ngurus anak hayang sukses tirulah cara ngurus anakna baginda Rasulullah bahkan di antawisna punten ieu Kanjeng Rasulullah ngajadikeun replika ngajadikeun contoh dina masalah kasehatan teu kacarioskeun Kanjeng Rasul segan beunang ku nyeri beuteung teu kacarioskeun sugan Kanjeng Rasulullah pernah ngagaduhan panyawat mules kunaon make bisa kitu ternyata Kanjeng Rasul pola hidupna adalah sehat punten Kanjeng Rasul pamituang eta lamun dicapek nasina atawa lamun dicapek gandumna kirang langkung dugikeun ka 40 capekan ai urang sabaraha capekan urang mah teuing teu apal punten-punten lamun misalkan urang ayeuna rengse daripada ngaramet di subuhan kudu boga sawah dina galengan harita geus nyampak diamparkeun samak naon di hareup teh aya sangu sapiring metung na piring duralek belah dituna aya goreng dog 2 hektar belah dituna aya tri jabrik tri mohak tri dipikok kemudian aya naon deui goreng dogna aya goreng tri pikokna aya belah dieuna aya sambal 2 bekong dirabut tina galengan jonghe antangan jeung sabangsana punten-punten harita beuteung geus nepi ka hontal kana lapar urang osok ngucapkeun bismillah atana pitara tara urang mah langsung dikeduk eta sangu biasana punten Kanjeng Rasul 3 jari urang mah 5 jari dihuapkeun ka sangu eta sangu dina baham can lemes-lemes acan geus dituturkeun ku kurupuk pasea sangu jeung kurupuk brak bruk masih can lemes-lemes acan tuturkeun ku goreng dog 2 hektar pasea ta sangu kurupuk goreng dog masih can lemes-lemes acan geus samutut ditimpah deui kunaon tri jabrik tri bohak tri pikok masih can lemes-lemes acan eta antanan dicabut tina galengan digibri-gibri eta antanan kana sambal ibarat beko kana galian sedok lah hurial bencelik sedok lah hurial bencelik menang 3 kali ngahuapkeun sangu patutur-tutur cai mata jeung leho dalada atuh
iraha urang eling ka Gusti Allah di mana-mana rengset uang digeingkeun ku teurap cara dirinya amah alhamdulillah. Tah ternyata Kanjeng Rasul tuangna beda jeung urang. Bahkan di antawisna punten Kanjeng Rasulullah satu acan ngantunkeun alam dunia ieu Kanjeng Rasul masih keneh masihan contoh anu luar biasa. Mana di antawisna dipamukakeun deui sok atuh pamukakeun punten dupi akang atau nikah acan manawi akang hoyong nikah deui itu di Karawang aya parawan geulis sukuna opat. Aduh itu di subuhan teh aqua pantanya ais sprite jeung kopina eueuh gitu. Aya sok poho di ka mana tadi ngaji teh. Punten Kanjeng Rasul satu acan ngantunkeun alam dunia ieu masih keneh masihan contoh. Naon contona? Punten pikeun urang sadayana salaku umatna ternyata anu kedah diwariskeun ka janten murang kali urang bukanlah harta semata, bukanlah jabatan semata, tapi nu kedah diwariskeun nyaeta pikeun anak bala putra urang teu aya sanes adalah agama. Sakumaha Kanjeng Rasul kantos wasiat kasih Fatimah bil khusus atu umumna ka urang sadayana naon nu kahiji ceuk Kanjeng Rasul adalah as-shalah ceuk Kanjeng Rasul salat. Nah kunaon Kanjeng Rasul make ngawasiatkeun teh salat pikeun urang sadayana. Punten umat Islam di bidang zakat fitrah kira-kira kompak teu Bapak Ibu? Kompak. Umat Islam di bidang ibadah haji jeung umroh kompak teu Bapak Ibu? Umat Islam di bidang puasa Ramadan kompak teu Bapak Ibu? Tapi punten umat Islam di bidang salat kira-kira kompak atawa henteu? Ieu masjid atawa mushola sakieu agrengna punten lamun nu adan di dieu kira-kira aki-aki atau napi budak ngora? Budak leutik atau budak ngora? Aki-aki. Di uing mah sok ieu diparentah ka budak santri ka dieu euy. Aya teh malah naon Aceh? Lain ayeuna parantos lebet waktos duhur. Sumohon Aceh panginten abdi kedah adannya. Sok adan. Tapi sateur acana Aceh ageng pangapunten abdi teh ieu teh aya mangrupikeun kendala. Aya naon? Aya nginum. Nginum heula. Nginum. Aqua tos aya di meja, pantana tos aya di meja, susuna kopina sprita kamana. Lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu susu tersiksa. Aceh Kumaha? abdi teh ieu teh Aceh kalarasan geus main sepak bola Capek. kalarasan capek Aceh malah mata di geuningan Borneo jeung Persib satu sama. Oh gitu, Aceh resep ka Persib. Abdi mah idola pisan ka Persib teh. Capek Aceh yang diatuh. minum. Susuna Sok atuh geradan. Ayeuna lagam naon Aceh lagamna adan teh lagam naon? Badawi tiasa sapertos di Madinah jeung di Mekah. Sumuhun siap ari kitu mah celeungkeun budak santri adan. Allahu Akbar, bener di lembur uing mah karompak berjamaah burudul ka masjid sugan terek salat dengkon ada nunggul baralik deui. Aceh Kumadei ayeuna parantos datang waktos asar. geradan deui atuh. Mohon siap Aceh abdi bade adan kira-kira lagamna lagam di mana ayeuna? Badawi tiasa sapertos Masjid Istiqlal di Jakarta. Sumuhun siap ari kitu mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
cek Kumadei aina parantos datang waktos maghrib geradan deui merenya abdi teh sok geradan lagam di mana ayeuna manawi tiasa mah Masjid Agung Cianjur. semohon siap hayya 'alas Ngeunahun deui ganti ayeuna adzan di musola ieu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akbar bacaan teh di dieu mah lembur santri di uing mah kamari ibu bapak wat viral diasupkeun kana YouTube jeung pacebook sabab naon aya budak PAUD komat di Masjid Jami dicokot eta sampai kertek kedowo ku budak PAUD kemudian ku rerencanganna diupload kana YouTube jeung pacebook komat kantek ieu Allahu akbar asyhadu anna satiluan dosa saha atuh punten ibu-ibu nu hadir di patempatan ibu lamun salaki reka masjid osok tara sadiakeun pecina selamat datang susu balik sudah kopinya. Punten ibu-ibu lamun misalkan salaki rek berangkat ke masjid osok tara sadiakeun pecina Bu. Lamun salaki rek berangkat ke masjid osok tara sadiakeun kokokna Bu. Lamun salaki rek berangkat ke masjid osok tara sadiakeun sarungna Bu. Lamun salaki ninggang-ninggang keur meunang topek jeung hidayah cek salaki mah aya naon papa lain aya kopiah teu emang reka mana maneh make kopiah nyai ka masjid atuh keur eling aing teh papa kumaha ari peci anu anyar mah eueuh aya ge peci warisan aki urang nu baheula teh ya papa teu kacieun ka dieukeun lah ternyata pas dipake sirah salaki urang ukuran anak nomor 5 dibere peci warisan ukuran anak nomor 10 atuh kakolomoh jeung ceuli-ceulina mah aya teu acu kokona eueuh papa acu koko nu anyar mah aya ge koko warisan aki urang nu baheula teh heuh ka dieukeun dipake koko nu baheula kancingna ge punten ngendong sabelah kokona geus pelel mah aya teu sarungna eueuh papa sarungna Samarenda aya ge Samarengkel BHS aya ge Bu Haseum gajah duduk aya ge gajah nonggeng ka dieukeun nu aya tah aya ge samping atlas papa kajeun ka dieukeun samping atlas nu baheula teh ya punten samping atlas nu baheula mah lamun dipake dadamping lesangna luar biasa eta salaki urang berangkat ka masjid punten make geus lengkap di dieu make kopiah make koko make sarung ngan hanya kalna salaki urang jerokna teu make calana pas eta mah berangkat ke masjid bener waktu harita salatna salat tarawih mah jumlah wilangan rakaatna 20 rakaat ditimpah witir 3 berarti 23 rakaat setiap sarakaat salaki urang sok angsorkeun samping jeung imam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar pas bagian 23 rakaat eta pemuda di tukang wat heboh sabab naon ningali salaki urang harita keur waktu sujud kagelemugan ku mangrupikeun kipas angin cek budak ngorak we horma Arab euy mantap punten salat naon panggancang-gancangna salat tarawih lamun salat tarawih di dieu kira-kira setengah jam 45 menit atau sajam setengah jam mah lila teuing uing mah punten kamari Ramadan nu kalangkung aya pemuda jeung pemudi ka imah datang aceh kumaha manawi tiasa mah urang memisahkan barisan emang di masjid mah salat tarawihna lila jam sabaraha di masjid kitu ngawitanana jam 9:30 pika 9:10 heuh aing kasih imam lagi sebab tarawihna lila teuing kayak gitu kumaha manawi tiasa mah urang memisahkan barisan ngabentuk ayeuna mah geus tarawihna di majlis taklim Aceh siap aya kitu mah ngan wayahna kumaha tarawihna cekap we 7 menit siap aya kitu mah bener uing maca Fatihahna ge patas uing bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin geus
kitu uing maca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar, sami Allahu liman Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Menang 7 menit tarawih beres. Pemuda di tukang mantap. Mantap. Heeh, sia mah mantap-mantap di tukang, ternyata aya aki-aki saurang ngiluan di tukang, aki-aki bengekna jadi deui. Nu paling ribu saha nini wat digotong ku tiluan pemuda. Non sababna ada cangkengna potong. Ya Allah. Tapi punten-punten salat urang lamun hayang ditampi mungguhin Allah Subhanahu wa taala atanapi sesuai daripada koridor fikih, berarti salat urang teh kedah dibekali dengan ilmu. Nah, punten di dia sok aya rotinan ayaknya mantak santri teh rupi-rupi bapak ibu. Nuka hiji aya santri harian, nuka dua aya santri mingguan, nuka tilu aya santri bulanan, nuka opat aya santri tahunan, nuka lima aya santri wala-wala. Nuka hiji santri harian model kumaha, model budak santri geuningannya sok angkat ka pangaosan bari ngadaplok sorogan jeung balagan di telahna santri harian. Aya oge santri mingguan, kumaha santri mingguan model saminggu sakali sok ka pangaosan di telahna teh adalah rotinan. Kalau resan uing ngagaduhan rotinan ibu-ibu kirang langkung aya 15 urang 14 dasa urang kamari geus modar. Uing mah punten ibu bapak lamun rotinan teh tara pernah maca kitab duluhur cekap we sulamun aja atanapi sapinatus sholah cek uing dibaca dina lebah bismillah kieu. Bismillahi kalawan jebajat kamu pulang ke ing sakabe sifat kasempurnaan yaiku Allah Ar-Rahmani sifat Allah kang mapari dan nikmat gede kalawan gede-gede dan nikmat di dalam dunia dan akhirat. Ar-Rahimi tur dukure sifat Allah kang mapari nikmat cilik kalawan cilik-cilik nikmat di dalam akhirat. Boloko Ternyata pasret kabelah katuhu ningali ibu-ibu opatan keur ngobrolkeun sinetron. Cek ibu-ibu, alhamdulillah ayeuna mah si Novia jeung si Jepri geus romantis. Ngan hanya kalna eta si Meg ngan keukeuh we hayang ka si Novia ngan kamari mah dengan dilawan ku si Jepri ngan lebok eta si Meg ragrag di jurang. Ustad make apal geuningan uing masuk ngaret teh menang 2 jam setengah. Dilihat di belah dia ternyata punten aya ibu-ibu opatan keur nyusuan budakna teu kagok susuna ge wah dikaluarkeun belemo budak ngagenyol harita uing bingung waktu sarita ningali kitab atawa ningali susu sementawis dugikeun ka ayeuna ieu susu teh uyup-uyup acan uyup heula. Pas di payun ternyata punten aya ibu-ibu opatan kenundutan geus we uing nyeun kuis cek uing kieu. Ibu-ibu nu hadir di pangaosan kantena Kanjeng Rasulullah ngagaduhan rama yaitu Raden Abdullah ngagaduhan rama yaitu Said Abdul Muttalib. Nu janten pertarosanana sok sabaraha anakna Raden Said Abdul Muttalib dibejakeun di lemur uing. Ibu-ibu teu disaeun ngajawab sugan di dieu sok sabaraha bu putrana Raden Said Abdul Muttalib hayang di kuliah. Di kuliah tah sobran di kuliah. Hayang jeung duitna tah jeung duitna bae tah 300.000 tah duitna. Sok jawab sabaraha putrana Raden Said Abdul Muttalib? Hiji, 2, 3 ngeusan. Terlalu cepat. Ibu-ibu geus muka Google buru-buru. Kena prank da Bu. Rengse pangaosan punten baraha putrana Raden Said Abdul Muttalib jumlahna aya 16. Rengse pangaosan ibu-ibu datang ka sim abdi kieu. Aceh abdi aya pertarosan sawios teu. Sae teh kitu bah bade naros ke daun. Ieu Aceh punten. Kalaresan abdi teh lamun tepantara pernah make kutang-kutang acan. Pras. Abdi sok sieun eta lamun teu make kutang teh netepan abdi batal. Epang. Panginten dina waktos ruku teh mieun ieu beureun Aceh pleng kumplang kampleng. Teu batal kitu bah. Aceh nu kadua abdi teh pertarosan keneh. Daun. Kieu Aceh punten. Dina mangsa wengian Jumaah abdi teh sok diperkosa ku salaki. Pras.
abdi teh dina waktu subuh sok niat adus. Niat adus takumaha? Niat adus abdi mah model kieu. Kumaha? Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu rok'al hadasil akbari rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Bangga. Hari jampe adus gitu patut naik unggal beuting. Eta adalah santri mingguan. Aya oge santri bulanan. Nu kumaha santri bulanan? Model para kiai, para ajengan geuningan sok dongkap ka pangaosan sabulan sakali. Ditelahna teh adalah syahriyahan. Aya oge santri tahunan. Nu kumaha santri tahunan? Model satahun sakali sok aprok jeung mulut oge jeung rajab. Ditelahna teh santri jablud we tama. Nu terakhir aya santri wala-wala. Nu kumaha santri wala-wala? Wala harian, wala mingguan, wala bulanan, wala tahunan, wala wah weuleuh weuh eta mah tarang ngaji. Punten-punten ternyata ketika urang ngalaksanakeun salat aya rukun anu paling mewah, rukun anu paling hebat, tiada lain dan tiada bukan adalah ketika urang ngaoskeun surah Al-Fatihah. Tak ieu teh itibar kali contoh kangge urang sadayana bahwa urang di antawisna punten maca Al-Qur'an teh lain sakodar dina waktu salat hungkul, luar daripada salat ge urang dianjurkeun ngabogaan hanca Al-Qur'an. Nu janten pertarosanana para jamaah di dieu osok tara ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Menang sabaraha juz? Abdi mah teu mampu sajuz mah setengah juz, teu mampu setengah juz mah sapertilu juz, teu mampu sapertilu juz mah saparapat juz, teu mampu saparapat juz mah saperepet juz, teu mampu saperepet juz mah sapuruput juz, teu mampu sapuruput juz mah atuh saporoko. Mata bang mengpung keur silaturahmi ka ieu patempatan urang tes ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Siap Bapak Ibu siap? Siap Bapak Ibu siap? Tapi satu acana itu orang gero heula, orang gero araya eueuh kitu nya.